No abi lah. Nya nu mana? Sami wae meureun apa beda? Anu mah sok peuting. Tah nu abi. Ieu lah tuh, ieu lah ieu. Ieu lah yeuh berarti. Nu boga pukah heula ieu meureun. Aya anu tah dia 3 mangga. Itu mana atuh kudu masing-masing kana mun cit itu geus itu di mana aja itu berduri busur itu. Iya we nyeun di dieu atuh. Iya aya. Iya heula anu urang heula. Cep heula ya. Onkeun terus pau. Iya. Tong sekurang dulu. Di dia. Jauh. Cicing wae. Tilu. Oh, 2. Nah. Merasa bahagia pisan Pak Haji atau nuhun pisan ya terus dipasihan kesempatan berkorban atau nuhun pisan ka teteh sareng ka kata-katana cing kagentosan penuh langkung. Amin. Pokokna mah jaya selalu dilancarkan terus rezekina. Pokoknya poe ieu kudu nyate. Kata bahagia tuh berkorban. Bahagia teu nyangka pisan mun ka teteh jeung ka cing arageung milik cing kagentosan nu leuwih. Amin. Pokoknya poe ieu kudu nyate. Bagian babakaran bahagia atau terharu? Bahagia terharu ongko nyangka pisan ya mah bagian urban gitu. Berarti gawe di dapur teh seberat aya setahun langkung tuh dikurbankeun guys. Karek satahun nuhun cing sarehat lah nya. Atuh nuhun pisan sareng ya kata-katana poe ieu kudu nyate. Nah. Ya, mana gawe teh di dapur sebagai naon man? Si Erik Ayeuna masak si Erik susah man. Ya berarti dari cicing main. Naon? Masak bagian masak di dapur. Bahagia. Bahagia pisan. Ada usinan mana? Ya itu jelas. Bunga pisan pamana. Pisan kata-katana. Kudu nyate barengan ya mah. Weng. Mana seberapa tahun di dia? Setengah lewihan, setengah 2 tahun. 2 tahun oh. Berarti ya udah dipilih merenya. Jadi kanu lainna kudu rari nomornya weng. Alhamdulillah ridho artun pisan ka owner, ka ibu owner. Terus dipasihan kesempatan. Oh, eta bener teh. Kanggo kurban. Kudu pas anjing. Enggak satu jeung banget mah. Teh Wiwin. Ya. Kumaha bahagia? Terharu pisan, teu nyangki pisan. Aduh, hatur nuhun pisan ka sareng ka teteh. Milik betulnya. Ya, alhamdulillah. Teh Indri kumaha? Alhamdulillah teu nyangka terharu pisan. Sukses selalu buat pergana terutama sareng teteh. Semoga makin lancar jaya. Amin. Teh Ade, Pak Ade. Pak Ade. Si Jenny kumaha? Terharu pisan bahagia. Bahagia tuh. Nah, da wayahna dinya mah panglilana geus tahun kamari. Atos abi mah tahun kamari. Jadi ayeuna jadi kudu ridho. Ridho lillahi taala. Soalna geus. Dah ya. Dah mah tahun kamari geus jadi kudu ridho kanu ridho pisan. Ting barokah. Amin. Nuhun. Mana deui ieu teh? Jadi Jen. Mana mah geus kan tahun kamari cing. Tahun kamari geus jadi kudu ridho nya. Weh, mana karyawan teh weh ngumpul kabeh heuy. Hei. Aya mik. Karyawan, weh. Cek. Karyawan kapal ini serang karyawan punten. Karyawannya anu teu kapilih, anu teu kakocok, berarti eta sanes milik. Berarti ke mudah-mudahan tahun payun atau milikna nya. Amin. Jadi kanu kapilih kedah ridho nya untuk menjadi beban, untuk menjadi naon.
Happy-keun we engke we wengi kedah. Ya, gitu. Ya, Cing Rarido kan sanes ya, Cing Rarido tong jadi beban. Ke tahun payun we diusahakeun ya. Nuhun.